Kasadaya anu rawuh sumangga urang saksi mangka hikmat mangka hikmat nurup nyerep kana gawe digesangan sehat ramah sugan bareng ridho Gusti. Amin ya robbal alamin. Mugi Gusti nang tayungan. Mangga ageun kerama pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sanajan berat bisa nama adanya Fitra. Kapan anak mujna dibuang hati manguh katitipan amanah Gusti. Hiji waktu hirup kudu macakal sorangan misah tangtung laki rabi. Mangga kasep unjukan hendak ngahaturkeun nuhun suhunkeun doa restu sareng dan dihapunten ka mama sareng ka papa. Mangga ageun. Dalam diamnya mama, dalam diam ke papa, terus mengalir doa yang bisa membuat kita seperti saat ini. Terima kasih banyak. Kita tahu mau apa mau kerja untuk anak-anaknya dari pagi sampai malam. Kadang bapak pulang subuh nggak ketemu. Makasih banyak atas semua perjuangannya. Berapa tahun tahun tiga lah karena yang udah anak-anak bapak satu sebagai punten si bapak pasti yang pulang. Ayuna terkarasa orang rekopak iya nyestek lagi jam pilihan tiga mudah-mudahan tiga bisa membahagiakan calon istri tiga, membahagiakan anak tiga. Mama ikhlas. Mama ikhlas ya. Maafin mama. Mama bisa bahagia itu aja. Salam ieu dunga na iga di ijabah Allah. Bagi itu saya ridho di mama sareng ti papa. Sabung hateuas nahan anu disebut bapa. Sakumaha bedang jiwa anu disebut lalaki. Getih lalaki anu cenah gede kawani. Tangtung lalaki anu cenah taragimbir ku penantang. Dak dumadang harumpuna lihat hamas ka ibuna. Ka seorang saya tangan pengawasan. Asa cikene, asa kamari, asa matracan lami kayuan. Hindak ditimbang dinawakan, ditimbang dineleng-lengku. Masih kagambar guarna orok nu lahir, mulus, rahayu. Ayat terasa bahagia antara mama jeung papa. Dipercanten ganjaran boga turunan anu soleh. Iga, demi Allah, Tenda bersaksi. Iga budak bager, iga budak soleh, tak jaga. Mama jeung papa sabar waktu nalangitkan doa yang Iga beral Iga. Doa ti mama, ti papa, ti kulawargi ngagolontor kanggo Iga. Sing bahagia bager, insya Allah berkah dunia kali akhirat.